Yo baru biang mie ayam original catatan request minah ayam panjang 13 meter gaskeun teuing lah asal tong dipegatkeun we pas daharna kalau kita langsung 13 meter kana tikoro sugan meulit anu peujit jeung meuni asa spesifik ih 13 meter siga anu geus meunang ngukur naon rek ngaganti gantar popoean atau aja ngadulang layangan tapi bayalah ketang ikan yang saya mah dipanggieunkeun reksa panjang tol Cipali oge sugan asop kana rekor muri kategorina tukang mie eueuh gadag ceng ka dia bantuan iya cenah requestana hayang dijieunkeun panjang 13 meter kade tong pegat nah itu pegat heuh bisi hese balik kana deui siga pernah ditarima wae sih kitu ditolak kayak gitu sakana hate eta mah kurang kita make hate unggul tapi make otak oge asa bagi parah eta mah para kena maksakeun teu pegat padahal geus retak terus kudu kumaha tuh ya iya gadag atuh naon deui heeh sih oh bisa main iya meren lompat tali 13 meter teh canggih ngajong geus pegat tah nya ya da heuh da kumaha deui kitu tah adonan hiji yang jadi 13 meter mah moal bisa yang 13 meter kemarin kudu 10 porsi wae mah dahareuna sagini ge udah uyuhan dipanggieunkeun si Aceng tuh ini sepenah hese tuh nya terus dicumponan tah requestana tapi siga nama ieu teh aya nu pegat bae nya da cenah tong dipaksakeun mun geus teu kuat mah nya sugan we tiasa dicandak hikmahna proses nama kanggo ka abdi nyalira atur nuhun tos order kami sobek subjeknya Shopee